Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 74. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Kuring Disebakeun. Ye yasana esuk sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Barang mimiti gok oge paamprok ujug-ujug ngarasa congah wae ka manehna teh. Ngabasakeunana ka kuring teh adi, atuh kuring teh asa-asa deui nyebut teteh ka manehna. Da memang merenah, boh ceuk umur, boh ceuk kadudukan. Manehna teh saluhureun kuring atawa kuring sahandapeun manehna. Atuh da di kantor teh kuring jadi pembantu manehna, pembantu bagian keuangan, meureun ceuk basa kerenna mah. Matak teu aneh lamun seuk sajabati hubungan di kantor teh sacara dinas sok remen ngayakeun hubungan secara pribadi deui. Nu ngarasa aneh nama eta tindak tanduk manehna salila campur gaul jeung kuring beu teu kaciri yen manehna geus laki rabi. Naha perbawa sifatna nu salilana gumbira wae kitu atawa pedah nepi ka ayeuna tacan dipercaya keneh wae ku nu kawasa pikeun ngarundaikeun turunanana jadi masih keneh bubudakeun ngongoraeun. Lamun teu kitu bisa jadi pedah remen dikantun ku carogena sabab carogena teh jadi wakil direktur cabang perusahaan di tempat kuring digawe nu anyar dibuka di kota P. Mulihna ngan ukur saminggu sakali. Nya hal ieu pisan nu ngalantarankeun kuring sakapeung mah sok ngarasa curiga teh. Curiga nu ngahudang sangkan kuring waspada. Atuh da sanajan kuring ayeuna lalagasan keneh oge ari ugeran, lilingeran jeung wawatesan nu laki rabi mah geus rada mantra-mantra lamun tacan bisa disebut geus ngarti oge. Lain maksud kuring pipilueun ngatur-ngatur rumah tangga batur mah. Da tadi ge disebutkeun kacurigaan kuring mah kacurigaan nu ngabogaan watek panggeuing ka diri sorangan sangkan awas waspada. Harita teh poe Sabtu kira-kira 5 menit deui kana tutup kantor, pagawean geus beres. Asana munasabah, moal matak ngarugikeun pisan ngagunakeun waktu 5 menit deui pikeun ngobrol teh. Benar, kuring oge terang yen keur perusahaan mah cenah time is money atanapi waktu adalah uang. Tapi apan pagawean mah tadi oge geus disebutkeun geus beres. Sanggeus ngobrol ngarel ngidul, manehna ngajangjian. Adi, isukan tabu salapan ku teteh disamper, ulah waka ka mamananya, keun wae bakal mah tong dipake pikir. Tadi isuk, teteh nita siminah ngaleupet, tapi ketah ari rek mau randeungeuna ku deng-deng kepuk mah, teteh oge moal embung. Bujang-bujang kapeser daging teh, aya wae panginten kulup tempe mah. Aehnya, teteh asa diingetan. Pangnyambelkeun oncom wae teteh mah geura sok raos teh di dahar di sisi basisir dicoelan ku pucuk lampeni beunangan radak metik kade ulah lada teuing. Ari kuring diajak piknik teh bungah nu aya mangkaning mobilna oge cenah rek make mobil sedan ngurilingan Banten deui tur op Banten ceuk barudak teh mah. Masjid jeung munara di Banten, Tasik Ardi, munara lampu di Anyer, Karang Bolong, Pasanggrahan jeung Labuan, isukan mah kabeh oge bakal didatangan, lain ngan ukur ceuk beja wae. Turug-turug sagala ciatah deui, saha nu rek teu haripet. Isukna tabu salapan kurang saparapat, hareupeun imah kuring aya sedan abu-abu eureun. Barang bray panto tukangna dibukakeun ku supir, juru teh Yuyun turun. Di kantor manehna teh sok pada nyarebut Yuyun, duka memang ngaranna duka dumeh salawasna mata kayung Yun. Bajuna Paul saheab, buukna nu galing muntang dibeungkeut ku pita beureum, sapatuna jeung tas nu dipake ngahaja meunang mah sieup jeung warna baju nu dipakena. Kaca panon teu tinggaleun,
Keur mahade rupa turug-turug bisa make tur aya pakeunana lalaki pantar kumaha nu teu kataji ku Teh Yuyun. Tapi ari pelebah mobil sedan mah kuring rada kaget oge. Kamari mah teu ngarasa kaget so teh kasilap ku atoh dumeh rek piknik ngurilingan Banten. Sakaingat kuring Teh Yuyun teh teu bogaheun mobil. Bener carogena jadi wakil direktur di kota P. Tapi saban-saban poe Sabtu mulih ti kota P tara nyandak sedan ka Bumina. Jabati eta tadi isuk-isuk basa kuring balik ti toko kungsi papanggih jeung sedan abu-abu ieu teh sanajan teu tengat kana nomerna. Ari kana mobilna jeung supirna mah kuring apal keneh. Tapi basa isuk-isuk tadi mah nu diuk di tukang teh lain Teh Yuyun atawa carogena, tapi lalaki duaan nu kuring sorangan teu acan wawuh. Tapi naon gunana make mikiran pakaya deungeun, rek meunang meuli, rek meunang nginjem atawa nyewa, keur kuring wah nu diajak teu jadi soal. Pokona kuring bisa piknik ngurilingan Banten make mobil sedan sarta sagala ciatah titik. Jeung deui dina zaman Sputnik ayeuna mah teu kudu aneh sagala rupa cepat jeung ngadadak teh, beunghar ngadadak, paeh ngadadak, bager ngadadak, jahat ngadadak. Pikeun zaman antar planet mah soal lumrah. Kunaon ieu teh sih? Disamper piknik kalah kangahulang kitu. Eta teh hookeun ku teteh dugi ka kalinglap abdi mah. Kuring ngabohong tambah era, manehna diajak ka tepas ku kuring. 10 menit deui ya, ka mana bibina? Nu mawi arangkat ka kebon, kana rimbang, parantos eta oge unjukan mah. Saurna upami sareng teteh mah apa sareng mah oge ngawidian. Syukur atuh ari geus unjukan mah. Mana sambal oncom teh? Eta bari ngarongkong rantang dina dipan. Leuh, mending melanghir kieu seungitna. Mang Karim, ieu hijikeun kana bekal urang nu tadi teh. Nu disebut Mang Karim nyamperkeun sanggeus nampanan rantang, leos indit deui nyamperkeun mobil. Kuring oge duaan jeung Teh Yuyun naluturkeun sanggeus ngunci panto teh. Beres ngasupkeun rantang kana bahasi buru-buru Mang Karim mukakeun panto mobil. Teh Yuyun pangheulana asup bari nuyun kuring nitah diuk ngarendeng. Tadina mah kuring rek diuk teh gigireun Mang Karim sabab inget yen kamari teh janji rek sareng carogena piknik teh. Dupi bapak di mana keneh? Nu dimaksud teh carogena. Sanajan loma oge ka Teh Yuyun ari ka carogena mah teu pati congah, pedah arang papanggih meureun. Kakana mah di ditu ngantosan rek ngemi heula saurna, kambok sartun, keun wae di dieu. Dalalega ieu. Si horeng ngareunah ari tumpak sedan, teu nyareri cara tumpak dogong oplet ala Banten, ti jalupang kamalingpingkeun. Pangdiukanana oge ieu mah mending ngenyod, ngeper. Masing rek ngadeung-deang bari peureum hayam oge teu mata kagok leluasa. Dina tungtung pintu palebah tung turunan kalebak sambal ka embok sartun mobil teh eureun. Teh Yuyun turun bari nutupkeun deui panto manehna nyarita, "Adi, teteh rek nyamper heula kakana sakedeung, daguan wae heula nya Mang." Meuni meh bareng. Kuring jeung Mang Karim nyebut, "Mangga." Barang Teh Yuyun geus teu katinggal, teu kanyahoan ti mana jolna, ujug-ujug blak wae panto tukang sedan teh muka duanana. Meuni meh bareng pisan, sarta bareng jeung gebrugna panto nu dipeundeutkeun. Mobil ngagerung maju, kuring geus dihapit ku dua lalaki nu sama sakali teu acan ngarasa wawuh samemehna. Dina kaayaan biasa ku ngagorowok oge pasti kuring bisa nulungan maneh. Tapi borora ingat ka palebah dinya harita mah nu puguh sakedapan kuring molohok molotot mata simeuteun teu bisa nanaon da puguh pangacian oge duka aya di mana. Sajroning kitu mangkeluk nu dua mah tumaninah pisan ngadempet awak kuring. Sanggeus ngaliwatan pengkolan kakara lalembutan kuring kumpul deui. Kuring sadar yen kuring keur aya dina bahaya. Congo pedang musuh geus antal kana beheung kuring. Bari peureum kuring maca bismillah jeung mapatkeun la haula sarta nyambat indung bapa. Kuring ngagurinjal maksud mah rek ngarontok supir, tapi nu duaan leuwih waspada. Maranehna beuki nyedakeun kuring.
atuh kuring sasat digencet nepi ka teu bisa gerak laluasa. Nyaho usaha ieu gagal, kuring inget dina pakarang nu biasa digunakeun ku kaum kuring dina kayan pantar kitu nyaeta kuku jeung huntu. Ngegel ka kenca, nyakar ka katuhu, nyiku ka katuhu, nyakar ka kenca, kitu wae pilih genti. Diselang ku gogorowokan tulung-tulungan. Untungna mangkeluk teh teu daraekeun ari ngarejengan mah ngan ukur ngadempet. Kawasna sarieun katohyan ku nu ti luar. Sabab harita kabeneran loba nu lalar liwat. Tapi saurang oge teu nu nangenan. Ieun kuring keur aya dina kararepat. Palebah pengkolan ranca sema loba jelema keur ngariung nu dagang duren jeung peuteuy. Nu dagang duren sisi jalan belah kaler, tukang peuteuy keur paciweuh belah kidul. Menjo jelema keur ngagimbung saparat jalan supaya kuring ulah abrug-abrugan jeung teu terejelan wae. Bisi katohyan ku nu ti luar mangkeluk-mangkeluk teh ngendoran pangdempetna ka kuring. Kaayaan kitu teh teu diantep kitu wae, sakali ngakurinjal bari ngegel jeung nyakar, kuring geus bisa lesot tina panggencet dua mangkeluk pika sebeleun. Sajabat ti bubat babet ngencang atuhu teh ayeuna mah make jeung bisa ngegelan punduk jeung ngajenggutan supir di hareup. Palebah jalma-jalma nu keur ngarubung, kuring ngagorawok satakarna, tapi eueuh nu ngalieuk saurang-urang acan. Piraku ari tarorek mah, ceuk pikir. Sing horeng kabeh kaca panto mobil teu aya nu muka saeutik-eutik acan. Usaha kuring sangkan bisa lesot ayeuna mah lolobana ditujukeun ka disit nurus tunjung supirna ngarah nyupiranana kaganggu. Rupana usaha kuring kieu teh aya oge hasilna sabab karasana jalana mobil teu luak leok jeung teu bisaeun tarik deui lompatna. Atuh beuki rosa wae kuring teh motah. Tos parantos neng, teu kengeng motah teuing. Meuli ti dagor kana kaca. Moal iku kumaha ieu? Sing bener Karim nyupiran teh. Manehna muncereng ka supir sabab mobilna meh bae digebrus kana kamalir, da leungeunna dicentok bari dikaca ku kuring. Ku kuring teu didenge ku tai ceuli, anggur dicakar beungeutna. Nu saurang deui dijenggut, komo barang nyaho yen mangkeluk nu dua teh teu bisa nakisan panglawan kuring mah. Da sieun katohyan teh aku nu di luar meureun. Kuring ngamuk teh beuki nyaan. Sabab tenaga oge asa nambahan harita mah. Nu jadi sasaran utama ayeuna mah supir. Dak dumadak sanggeus nikung ngaliwatan bengkel rek asup kasasak leutik di hareup aya beca dua pairing-iring. Nu hiji geus aya di pentas ditu, ari nu hiji deui masih keneh aya di tengah-tengah. Atuh mobil anu keur mengpengahan bari luak leok teh kapaksa rada di rem. Ari kuring nu keur motah muhat mahit mubat mabit maneh kawas nu dijongklokeun. Untung bisa keneh ngimbangan teu nepi ka ti susut kana kaca ngan ukur ngadakom kana jok hareup. Da mani teu karasa ngalengkahan jok pindah ka hareup kagigireun supir. Mangkeluk nu dua teu bisa kukumaha nenjo hasil pitapakna lesot teh sabab lebah dinya oge loba jelema deh di sapanjang jalan turug-turug ka pos penjagaan polisi ngan ukur kari pupuluhan meter wae. Malah kabeneran harita oge keur mariksa truk nu muat areng dina kaayaan biasa mah bangsa mobil sedan kitu tara make di stop. Tapi ku sabab ti barang kuring pindah ka hareup terus-terusan supirna diganggu kalawan laluasa, malah make bisa nyeklan setirna sagala. Jalana mobil teh beuki luak leok wae. Nu duaan beuki teu bisa nanaon sabab nyahoeun di hareup polisi geus ngejega. Nu nyupiran beuki gugup, mobil lompatna beuki sosoloyongan wae. Atuh polisi pantar kumaha nu terek ngerasa curiga. Bareng jeung eureuna mobil sarta ku siwelna supir rek nyokot rebowes jeung nomor rebowes, panto hareup nu belah katuhu buru-buru ku kuring dibuka. Tina mobil pisuluheun dina raka. Teu beda ti titiran nu lesot tina leugeut tukang mikat. Satengah lumpat kuring muru beca. Jalan pahlawan mang buru-buru kuring marentah. Kuring teu hayang mere katerangan ka jalma anu marolohok nenjo kuring kaluar tina sedan bari jeung teu puguh patut.
Kana jalana papariksaan polisi serta hasil pemeriksaan anak oge kuring teu hayang nyaho setik-etik acan. Sagala nu karandapan ku kuring tadi nu sejen teu perlu nyaho. Kitu deui naon sababna jeung naon maksudna Pang Teh Yuyun rek nyebakeun kuring ka mangkeluk meuni sadua-dua. Teu hayang nyaho. Kuring yakin di dunya mah taya nu nyaho bener, loba oge nu nyanyahoanan ngan hiji nu maha uninga mah. Ku kajadian kieu kuring terek ngadakwa neangan bebeneran jeung keadilan. Kuring yakin keadilan jeung bebeneran nu sajati lain di dunya ieu ayana ngan hiji nu maha adil mah. Tamat cenah ieu pamiarsa carpon anu judulna kuring disebakeun. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.